cing di imah, di mana-mana loba corona, matak naon ngajar dok heula. Hare-hare tengah denge kumaha aing we, alasan butuh jalmi ripuh sami aing ge. Sok sing saladar geura istighfar, di mana-mana geus loba buktina tong hayang sarua nasibna. Sing areling ulah teu dianggap penting, sing karunya keluarga jeung jamarea. Kumargi kitu ka bapak-bapak, ibu-ibu, masyarakat sadayana, hayu urang turutkeun anjuran pemerintah. Ulah loba teuing ririungan dugi ka waktu anu geus ditangtukeun mah caricing di imah. Ulah mikiran teuing kreditan teu kabayar. Kumaha mun kreditan teu kabayar, teras beunang ku corona bakal leuwih ripuh. Mari bersama kita lawan corona. Hayu tekadkeun, hayu giatkeun, tepi waktu nu geus ditangtukeun. Urang sadaya ikhtiar bari jeung ngadoa. Hare-hare tengah denge kumaha aing we, alasan butuh jalmi ripuh sami aing ge. Sing areling ulah teu dianggap penting, sing karunya keluarga jeung jamarea. Mari bersama kita lawan corona.